tugas wawancara. Abdi di dieu bade ngawawancara Bapak Jainal ngeunaan profesi anu ditukunganana nyaeta ngicalan bonsai. Punten Bapak, ieu abdi ti SMA Negeri 1 Pangandaran. Abdi bade ngawawancara Bapak sakedap. Mangga. Sabaraha lami Bapak icalan bonsai? Kirang langkung kana 5 tahun. Kumaha awalna Bapak ngamimitian icalan bonsai? Belajar, pemimitian belajar, dugikeun ka budidaya, nembe diical. Jenis-jenis bonsai naon wae nu diical ku Bapak? Sabaraha kira-kira kisaran pangaosna? Upami jenisna seueur, dinumirkeun kimeng, amplas, boksus, seueur jenis-jenis bonsai seueur pisan. Janten teu tiasa didata emut-emut. Kisaran hargana kira-kira? Upami kisaran hargi tergantung jenis sareng ukuran. Sae atanapi teuna bentuk bonsai. Tos dugi mana wae ya Bapak ngical bonsai? Abdi paling tebih dugi Bali, Surabaya, Bandung, Jakarta. Sabaraha kinten penghasilan salami sataun? Ketiasa di traktor, margi icalan mah kadang pajeng, kadang teu. Terus mangga bade terang informasi bonsai, cara penanaman, media tanam atau segala rupi, mangga dong Kak. Hatur nuhun Bapak kangge waktuna. Hapuntenna bilih aya kalepatan dina wawancara. Sami-sami. Sakieu tiasa kapiatur. Nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.